Iyalah berjuang sabisa-bisa urang kenang ngeunaheun ibadah cara Bahaudin anak Syabandi nu urang ka Uzbekistan tadi itu ziarah be makam terasa ieu kan kentong Kutubul Aulia di anak Syabandi anu julukanana tangan bekerja hati berzikir. Anak Syabandi itu tangan bekerja hati berzikir. Terus nyadamakan tani maju Allah jadi iya nanti gawe bisa dipelakan tapi hati Allah saha nu kitu kuari maju ja eueuh urang geuleuh di mana ge asalna teu manggih eta urang mana eta ngomong ke situ atau orang nimbang bismillahirrahmanirrahim nimbang gula di jero hate mah Allah di mana anu aya nu kos kitu ja hese aya Bahaudin teh Allah asli Bahaudin mantap petani dulu. Nah di Uzbekistan teh bubuahan bunungaran anggur bunungaran aprikot asli aprikot eta bubuahan asli pepelakan Imam Bahaudin anak Syabandi aslina eta ngandung rahasia-rahasia mahal dijual di Mekah ge aprikot anu encan dimodif asli masyaallah nya amisnya seungit nya eta teh daharna aya aturan kos korma ajwa kangjeng di daharna 3 qobla subhi bakalna muncar tapi nu asli pan kieu cenah ngomong nu asli jeung teu asli kuari mah tamur eta bisa jadi ajwa pulang ngobrol di Madinah ieu korma-korma nu biasa bisa diajwakeun dimodif gara-gara urang Indonesia kana tolol tuh urang Indonesia mah teu nipu teh dipekah ge terus bae diajwa-ajwa aya nu semua ya nyaho bae kuari mah lain asli nu aslina ajwa kangjeng tanahna ge khusus cara cabe cara jeruk eta teh di tanah-tanah tertentu sanajan Garut teh Garut kabeh nah wari aprikot eta teh pepelakan Imam Bahaudin di bedaharna memeh subuh 3 sarua jeung teh aya rahasia-rahasia buah aprikot tapi ulah nu geus di naon kitu modif ulah asli eta melakeun Allah geus dileuweung bae kan Imam Bahaudin dileuweung nya ku dileuweungna bisa ngobrol jeung manuk teh ngobrol jeung hewan-hewan teh ngobrol jeung baji jeung kadal urang jeung kadal oso saya dipaham bae ongkoh hewan teh jadi pala linter ge seumur ka inggih jadi ngomong kadal teh aja dek oh iya sih barang kos kono ndogan taya Imam Bahaudin sok ngaji kan di kota ngaji zikir santero murid datanglah ke Indonesia Naqsabandiyah ieu mah keur jaritakeun nya anak geus keur ngaji kieu kan ngaji ahli Allah mah ruhani nu dibawa teh sanajan fikih sanajan tauhid nu dibawa teh ruhani jadi ka Allah ke henteu ilmiah nu saluluguna ilmiah Imam Bahaudin keur ngaji jol memang kikituan masyarakat teh cih ngobrol ngan kadenge kieu bae kuari mah kieu bae cek nya geura balik bae ke kula ngutus ulah cek nya ulah ngutus nu sasaha becar ngomong urang mah kudu mama bae ka ditu ya tuh geus bae ngaji stop wallahu a'lam bishawab berangkat benyana barang berangkat horenganan ka hiji bangunan deket masjid aya majelis taklim kita nuturkeun kudu sejen ge diintip horenganan di dinya teh tah manuk nu tadi aya
datang kieu bae teh Imam Bahaudin da. Coba sasa. Kadia ge tokoh-tokoh daratan atuh ja apal ka Imam Bahaudin mah. Ieu saha nu sok ngalahan manuk di dieu ye? Ulah cak cenah. Maksudna naon? Ih cak cenah dialaan ge anakna. Aju dipencit pake dahar. Geus sabaraha kali? Aya meureun mangsa 3 kali mah cak cenah. Anakan kendogan deui, kendogan ieu wayahna cak cenah. Ta ieu tah maknanyana bebeja tah kula geus 3 kali anakan anak kula eueuh bae sedih jasa cak cenah menta tulung ka kula pangamankeun cak cenah ceurik mereka geus panjang ka dongengna ieu mah nu dimaksud kaeta nya bisa ngobrol jeung manuk eta kolbu pohara jasa lantak besi ayang ke di lembur urang nu kikieuan ka jeung manuk eta keur di Garut eta kikian udah kayak kileus gede poleca mandincan manuk we di kieu-kieu berarti jangan ngerti ka bahasa manuk eta besi haji pendi kayak kikian ka manuk rante maksudnya nyana teu boga manuk berarti nang maling manukna Masya Allah luhur amat Imam Bahaudin datang ka bisa ngobrol jeung manuk kanyahoan sama ku masyarakat kabeh akhirnya kan ditanya tobat kula moal ikos kitu mah muhun cenah ulahnya atuh manuk nage ceurik unggut-unggutan ka Imam Bahaudin hatur nuhun ieu ge sarua atuh kula ge mun nyaho mah moal dah kula mah ayeuna mah deuk guguru bae ka mama eta bisa ngobrol jeung manuk kumaha cik Imam Bahaudin jababari nu hese jak kula mah di mana kaleuweung lain manuk bae hiji-hijina daun nanya ka kula haju ngabejakeun manfaat jeung madaratna daun tersebut jahet teu hese cak janna teh naon atuh nu teu nanya kabeh binatang-binatang leuweung jananya ka kaula jeung mempersilahkeun diri naon hesena ja teu gaib nisbati waliullah gaib tuh di mana cenah kieu bae jeung Imam Bahaudin geus bae naon nu aya serahkeun ka Gusti Allah mulayan kuari ibadah ka Gusti Allah tanpa mengurangi digawe orang leungeun tetep digawe tapi kolbu ka Gusti Allah sok geura bisakeun tangan bekerja kolbu berzikir ngomong mah bibah babari teh ngomong babari mantep kayak jelema sok heran gua lagi kayak jelema motorna pareum mah dudut asal diselah dudut terjadi hesek kana ti isu datang ka dohor datang ka asar ini ka kiai baca kieu nanti cai kiai kunaon motor teu leumpang deui bengkel sama urusan atuh lain cai ulah geus seuri bae sia salah atuh kos kitu atuh bengkel sama urusanana kabel atuh kunaon minta cai ka dieu lah teu kamu malah mangga ka kiai baca kieu mal-mal ka bengkel emang benar ada boga duit nggak saya main di merah duit kabeh ngenten kalau lainnya tak maksudnya kalau yang lain minta cai ya tu cai teh ya cakana dia mah mesin kan urusan Bismillahirrahmanirrahim Gusti tah ya motor Gusti jelema nangin Gusti jelema boga keperluan tah ieu teh sabodohnya tah kok diinum ku jana dibanjurkeun ka motor lempang motor wah nah engke di mah inget teh kudu ka bengkel sia siapa pacar dukun aing goblok. Nah, ini Imam Bahaudin kunaon dia? Iman ka Allah, jihad fisabilillah, kerahkeun sakuat tenaga urang. Porsina naon jeung makomna naon? Kumaha kaayaanana? Ja perang mah kuari urang henteu. Tapi naon kurang nu bisa diperjuangkeun kuari? Di lembur mungkin keur ngabangun masjid, mungkin keur ngabangun pondok pesantren, mungkin keur ngabangun majelis taklim. Neuk buluda ulah dideuleu duitna tah sia luhur kangjeng Nabi tapi lamun panitiana bener ieu kan kadang-kadang kehalangan ku panitia teu percaya aing nu keur ieu ge bakakak sabaraha aing ngirim nu kaluar mangan 5 aing eta 30 deui bakakak ka mana manya dilagleun punyana kabeh sabenerna mah asal geus dikaluarkeun we bakakak mah pasti didahar kan ulah boga pikiran hukum geus didahar penting didahar we kan maksudnya mah pan meureun hayang ngajamu tapi bakakak kan lain di dahar onam besi dijual aya bejana tas buludan kajual bakakak iya
Itu beres jasa ya. Nah, berjuang terus ikhlaskan lillahi ta'ala lempengkeun tah Imam Bahaudin bisa ngobrol jeung manuk jeung hewan jeung segala rupa ieu akibat lillahi ta'ala. Panjang ke dongeng perjalanan Imam Bahaudin bahkan ulah ge aya rencana dek ziarah deui ka ditu. Besi dek milu silahkan. Sebenarnya cenah ongkos kiai murah ngan 40 juta. Atuh, cenah kumaha bisa boga ngan 10 juta diajak datang ke Singapura gagsia.